nyaronda urang ngaronda murid mutan ngurilingan desa waspada gejeng didiana kesyaya kapan sabaya tengah puting aku jarang rampling borora ayam nyaring badan diri eta kabulusan si dulu nyelpukan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Kalah tepang deui sareng simkuring si cepot pantura tea ulah hilap like comment and subscribe sareng teu lonceng jeung sare share lah pokona mah jeung komen dewe teh di dieu teh sorangan kade iya kade pemirsa urang teh kudu menuruti protokol kesehatan protokol kesehatan kade kudu menuruti eta tah di pamarentahnya si dawala kamana bala woi wala sini dah kang tulungan aduh teu boga beas kang tulungan aduh kuring teu boga beas boro-boro pikir meuli beas pagawean oge jangan pagawean meneh hese aduh pusing ini kepala ih alah naon kan bala naon bismillah urang teu kumpul kieu deui euy bismillah panancep pamarintah teh urang teh kudu manuruti protokol kesehatan nya tapi asa bingung aku naon urang abdi si dawala ayeuna lah kasebutna ayeuna keur aya virus corona kieu pan batur mamareunang bantuan kuring mah henteu batur mamareunang semakot sih urang mah henteu anu gaduh mobil rentetan motor rendengan sawahna lega empangna loba balongna komo imahna mewah jeung rek sarete teu make hiit make AC udah pancet make remote eta menang bantuan pokona mah bro di jero ngalayah di tengah imah bahagia wing kumaha temenak bantuan wing terek daar di mana mun teu meunang bantuan apanan maneh bisa di geus ieu nanti bisa digawe keneh digawe kumaha gadekeun geus bea gadekeun kabutuhan teu eureun keur listrik jeung sakola unggal bulan bayarna aya nu ngabejaan mun butuh mah injeman cukup modal KTP nginjeumna ka kursi pak
Bang Emo. Wes! Siapa tadi ngomong apa? Bang Emo? Betul! Orang teh temenan sekarang dengan bantuan kurang kanagar amarta yuk. Karek naon? Abdi bade aya omongkeun ka Raden Gatot Kaca. Ai geus sakirana teu diaku masyarakat negara amarta mah geus we atuh. Pindah aing mah ka Astina. Di Astina mah tingali marata, nu mararat, anu miskin, anu beungharna dibarerean bantuan. Ka negara amarta, nu beungharna we wungkul aya aing mararat. Mana buktinya? Mana keadilan teh? Aduh. Anu adem aki-aki, anu sholat aki-aki, nu mengaran mik aki-aki, nu kasatrum aki-aki, anu modal aki-aki. Aki modal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kunaon? Ku corona kasatrum goblok siapa? Kata si gareng buuk nepi ka kitu-kitu na. Pusing anjing aing mikiran buat tak goblok. Hayang YouTuber euy geus lila teh aing. Geus lila teu muka-muka YouTube aing teu nyeun konten. Hayang muka cepot pantura. Aing teh hayang muka cepot pantura. Kadereng subscribe. Geus. Ngan aing katinggalin we hungkul videona. Dedengean uing tadi maneh hideuk ka negara mata. Ayo belajar baik. Naon gitu? Uing ke sami. Bade gitu. Aya ngomongkeun ka Raden Gatot Kaca. Ngomongkeun mana? Jadi kieu. Uing teh geus lila ke muka YouTube. Jadi bingkain diberi bantuan kuota atau Aisyah. Nah anjing, bantuan mah eueuh, bantuan kuota mah aya ge make budak sakola eunang kitu. Eueuh tuh bantuan kuota mah. Arek ge bantuan sembako. Los maneh bantuan kuota atuh aing bantuan sembako. Pan maneh dahana ku kuota. Karena sembako mah 3 men tawe ka maneh jeung maneh. Bener teu? Adil teh adil. Adil di mana Aisyah? Ya. Ayo Ren. Yo aing hilang di luar tuh. Juala. Sugane aya tuh. Si cepot itu woy. Si cepot. Sudah wajib si gareng itu woy. Jangan ada gara-gara apa saja. Ada Sampurasun. Apa? Bola. Tahun sana. Sampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bola tahun sana. Waalaikumsalam. Saliwan. Sahala di jerok. Masuk. Tahun sana bola asok. Awalnya dari kunci. Awalnya dari kunci. Oke siap.
baturan batos ka unyuk agan oh diterima semuanya ngaturkeun sebelah katuran agan nungan abdi kagering naon secara lampa udah coba nanti lumayan aing udah dengar di luar oh baiklah siapa tahu mah baiklah ulah serah ke tukang lah ulah jadi kieu kan Raden Gatot Kaca ka mana adik kaula semua menuju matroli di awak-awak oh nyantos ke sampai ingat ke Raden Gatot Kaca siap Aidon jadi kieu dan geraku batur nu imahna lega nu imahna mewah mobil ngajejer motor rendengan merenang bantuan ai kuring sapeda ge teu gablek sapeda ge teu boga sepeda teu boga motor ranjalira teu gaduh mobil komo imah ge teu dipantau-pantauan acan rada deng-deng oh nyara wala jadi dikamanakeun keadilan teh kan atur nuhun da wala parantos masian informasi kayak Allah disampaikan ah si Gatot ya sampaikan kade kan pura-pura siap oh da walanya oke sampaikan ke Gatot kurang lagi sami rek matroli surat tanah bisi ayah sama menurekan ganggu negara marga aing tewak sepuluh di kebun baik nah gitu ayo mah ayo kurang balik dawala alah sakitu ti abdi saparakan ti abdi punten bilih aya kalepatan agung sawanteun alina nyuhunkeun dihapunten nu saageng-agengna nyuhunkeun dihapunten saageng-agengna kade satu acana ningali video ieu teh like, comment, and subscribe jeung share nya atur nuhun